Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa basiri jeung kudu ngabubunga anjeun Muhammad, akhbiri tegasna ngabejaan anjeun aladina ka pirang-pirang jalma amanu anu pada iman ieu jalma-jalma sodaku. Tegasna ngabenerkeun ieu jalma-jalma billahi ka Allah wa amilu jeung amal ieu jalma-jalma as-solihati kana pirang-pirang kaabdian minal furudi tina pirang-pirang kawajiban wa nawafil jeung pirang-pirang kasunatan anna aibi anna lahum kalawan yen sanyana eta tetepikeun jalma-jalma nu iman jannatin ari pirang-pirang surga hada iko ari pirang-pirang surga data sajarin anu aya tatangkalan wa masakina jeung pirang-pirang gedong tajri anu ngacor minta tiatina handapuna eta surga aita ti asjariha tegasna handapun tatangkalana surga wa kusuriha jeung pirang-pirang gedongna surga naon al anharu pirang-pirang wahangan ayilmiyahu tegasna pirang-pirang cai piha dina anhar wan naharu jeung ari nahar al maudiu eta tempat aladi anu yajri ngocor pihi dina eta lazi naon al mau cairi anal ma'a karna saknya nyana caian haru eta ngeduk ieu cai kana maudu yakhtar ayyakhaparu tegasna ngeduk ieu cai kana tempat maudu wa isnadu jeung ari ngaisnadekeuna wa isnadu jari jeung ari ngaisnadkeuna najar ilahi kana nahar majazun eta jadi majaz kulama rujiku samang sadirizkian ieu jalma-jalma anu iman min hatina surga utiu dibere kadaharan ieu jalma-jalma anu iman mintil kal jannati tina eta kanikmatan pirang-pirang surga min syamaratin tina pirang-pirang bubuahan rizqan kalawan rezeki qalu mangkanya rarios ieu jalma-jalma anu iman hada ari ieu aladi eta seperti perkara aimi seluma tegasna seperti perkara rujikna anu dirizkian kaula sadaya min qablu tin sameme hada ai qablihi tegasna sameme haza bil jannati di surga litasabuhi karna silih sarupaanana hada simar litasabuhi simariha karna silih sarupaanana ieu bubuhan surga biqarinatin kalawan ciri wa utu jeung dipasihan ieu jalma-jalma wa utu bihi jeung dipasihan ieu jalma-jalma anu iman aijiu tegasna didatangan eta jalma-jalma birizeki kalawan rizki mutasabihan bari silih saruaan yusbahu tegasna nyaruaan naon ba'du sawarena rizkun ba'dan ka sawarena deui launan dina rupana wayah talipu jeung bari beda-beda naon tokman dina rasana walahum jeung eta tetepikeun jalma-jalma anu iman ajwajun ari pirang-pirang bojo minal huri tina bidadari wa ghairiha jeung lian bidadari mutahharatun bari anu dibersihkeun minal haidi tina haid wa kullu qadarin jeung saban-saban gegeuleuh wahum jeung ari jalma-jalma anu iman pirha di surga nate khaliduna eta anu lalanggeng kabeh magisuna caricing kabeh abadan dina salawasna layab nauna henteu raruksa ieu jalma-jalma anu iman wala yakhrujuna jeung wal kalaluar deui ieu jalma-jalma anu iman wa najala jeung tumurun rodan karana nolak li kaulil yahudi kana ucapan yahudi lama doroba dina mangsa nyieun contoh sallallahu Gusti Allah al masalah kana hiji jonto bidu babi kalawan laleur fi kaulihi dina dawan Allahu wa iyaslubuhum dubaba syai'a lapad wa iyaslubuhum dubaba syai'a yaslubuhum hartasna ngagemrong naon abu babu laleur syai'an kana hiji perkara wal angkabut jeung
surah Al-Ankabut fi qaulihi dina dawuhan Allah kama salil angkabuti ma aradallahu bi dzikri hadil asya'il khasisa kama salil angkabuti seperti lanca makana naon aroda ngarepkeun sa Allah Gusti Allah bi dzikri hadil asya kalawan nyarioskeun ieu pirang-pirang perkara al khasisati anu goreng innallaha sa'nyana ari Allah la yastahi etan teu isinan Allah ayat riba kana nyieun contoh ya ja'ala ngajadikeun masalan kana contoh maf'ulun eta jadi maf'ul awalun kahiji ma ari lapat ma nakiratun eta isim nakirah mausufatun disifatan bima kalawan kalimah ba'daha anu tetep dina sabadana maf'ul sanin eta jadi maf'ul aksani ai tegasna ayal masalin tegasna kana contoh kumaha bae kana bukti ieu contoh au zaidatun atawa ma zaidah litakidil hisati pikeun nauki dan goreng pama mangka ari perkara badah anu sabadana majaidah al maf'ul sani eta maf'ul sani ba'udatan kana rametuk mufradul ba'udi eta mufradna lapad ba'ud wa huwa jeung ari itu ba'udun sigorul baki eta pangleutik kena rametuk pama paukoha terus anu saluhureun rametuk ai tegasna ai akbaro tegasna anu leuwih gede minha tinimang rametuk ai la yasrufu tegasna moal ninggalkeun bayanahu kana papertelaanna ma lima layat seruku tegasna moal ninggalkeun bayanahu kana papertelana ma lima karena perkara pi anu tetap dina eta ma minal hikami tina hukum pa'amaladina mangkana pun ari jalma-jalma anu pa'amaladina mangkana pun ari jalma-jalma amanu anu pada iman ye jalma-jalma paya lamuna mangka eta pada nyaho ye jalma-jalma iman anahu kana yen sanyana contoh ayeuna masalah tegasna contoh alhaqu eta teh bener asabitu anu tumetep alwaqi anu bukti mauki ahu dina tempatna mirobihim ti pangerana ieu jalma-jalma iman wa amaladina jeung anapun ari pirang-pirang wa amaladina kaparu jeung anapun ari pirang-pirang jalma anu pada kupur ieu jalma-jalma payakuluna mangka pada ngucap ieu jalma-jalma kupur mada ari naon perkara roda anu ngarepekeun sa Allah Gusti Allah bihada kalawan bihada masalan bihada kalawan ieu naonana masalan contona tamyijun eta jadi tamyij ai bihada masalah ai bihada masalah tegasna kalawan ieu contoh wa ma jeung ari lapat ma istifham eta hamzah istifham inkar wa ma jeung ari lapat ma istifhamul inkari eta istifham inkar tamyijun eta jadi tamyij ai bihadal masali tegasna kalawan ieu contoh wa ma jeung ari lapat ma istifhamul inkari eta istifham inkar mustadaun jadi wada jeung ari lapada bimakna ladi anu bimakna ladi bisilati sarta silahna da khobaruhu eta jadi khobarna emma ai ayu faidatin tegasna ari naon faedahna eta tetep din tegasna ari naon faedahna fi eta tetep dina contoh qala ngadau Allah ta'ala ngadau Allah ta'ala fi jawabihim dina ngajawabna jalma-jalma kufar yudilu nyasarkeun Allah bihi kalawan ieu misil ai bihadal masali tegasna kalawan ieu contoh kasiron kajalma-jalma anu loba anil hati tina hak likubrihim ku sabab kupurana jalma-jalma kafir
bihi kalawan hada masal wa yahdi jeung nuduhkeun Allah bihi kalawan masalan kasiron ka jalma-jalma loba minal mukminina ti golongan mukmin litas yidikihim ku sabab ngabenergeunan anak mukminin bihi kalawan masal wa ma jeung teu yudilu nyasarkeun Allah bihi kalawan contoh ilal pasikina angin ka jalma-jalma anu fasik kabeh al kharijina tegasna anu kalaluar kabeh an taatihi tina taat ka Allah.